Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Hurung-hurung motor tehnya. Aing meni kudu diengkol segala. Kudu diganti ya mah motorna. Hah? Pantesan teh hurung motor teh da acan dicetrekeun kuncina. Bisa di sana ibu era poho. Nah, hurung gini. Di mana ya Ibu Sabrina? Kunaon eta jeung gara sirah tagala ieu teh? Hei, tolong paket. Kunaon ieu? Loba kutuan? Ini Ibu ah. Naon ieu teh? Tong ka dieu ngadeukkeun Bu Era bisi teh pakutuna ieu. Siapa yang bekutu ah? Saya ini cuma lieur makan gara sirah juga. Oh, keur lieur maneh teh ieu teh. Maneh teh loba kutuan ieu. Emang keur lieur kunaon maneh? Lihat inilah, paketnya tidak jelas alamatnya. Emang di mana gitu eta teh alamatnya? Nah, itu dia alamatnya luntur. Saya tidak bisa membaca tanya. Jadi saya sudah WA-nya rumahnya di sekitar sini tanya. Alah. Emangnya saha kitu ieu teh anu narima paketna? Ini ya atas nama Sabrina. Sabrina? Sabrina saha ieu teh? Sabrina Leanon atau Sabrina Carpenter? Sabrina aja Ibu tahu nggak Sabrina aja Sabrinanya asa eueuh nage Sobirin Haji Sobirin anu kamari kurban tapi mana apa tuh Ibu ini malah ajak saya bergosip lah alah apa tuh hampura ya kelepasan sungguh berasa sekali tanya alah yo naon ieu teh jeung mikeun paket ka Bu Era sagala saya itu minta tolong pegangin dulu, iya tanya. Oh gitu. Nih, foto dulu ya. Har, najing dipoto segala itu Ibu Era mang. Gak apa-apa, buat bukti aja. Lah, kalau gitu saya pergi dulu tanya. Lah, Har, najing ini segala itu mang tukang paket. Nitip Ibu ya, tolong sampaikan ke Ibu Sabrina kalau nulis alamat itu yang jelas tanya. Saya banyak kerjaan. Lah, tolong kasihin ya. Kasihin ke saya, Sabrina saha. Meni balik pisang tukang paket, ngahapekeun paket tepung gua anu saha dasar ieu mah aing. Nya. Nah, ieu teh anu narima paketna Bu Erna nya. Sabrina saha tuh nya ieu paket teh? Meni dianterkeun teh apa Sabrina teh saha? Ditungguan di dieu teu bisa Ibu Erna indit ditungguan nepi ka iraha. Lieur da. Ayan tanya Bu Erna di mana? Maknya, har eta gini, Bu Erna. Bunda, nih pas pisan iya, Bu Erna ada nanya iya teh. Nanya naon eta Bu Erna? Maknya, ari Bunda apaan teh Sabrina? Maknya, Sabrina aja lah eta Bu Erna. Kela. Sabrina aja? Maknya, eta Sabrina teh eta nu hareup buat ngomong neng, eta Sabrina eta teh. Teu apa Bu Erna? Hareupeun imah mama Neng. Sabrina teh Bunda ieu teh. Maknya, muhun eta abis Sabrina. Meni teu balik pisannya si Bunda jeung Sabrina sagala atuh ngaran teh. Karunya tukang paket nenengan Sabrina lieureun. Si Bunda ngajak Bunda teh Bu Erna. Maknya make ngaran Sabrina teh. Soalna Bunda teh era ieu ku mang paket. Nah, jeung era sagala ieu teh. Nya era we Bu Erna. Maknya sok teu bener sagala si Bunda mah. Emang naon kitu ieu teh paketna? Maknya tong dibaca Bu Erna, Bunda era yo, tong dibaca. Sing putai salap. Pantesan we era Bunda da geuning eusina ieu teh pencerah selangkangan ieu. Pantesan we era si Bunda. Maknya Bu Erna mah jeung dibaca sagala jadi penonton apalnya yang meni era Bunda teh. Maknya meni kudu era atuh Bunda ieu, da lain aing. Emang hideung pisan eta teh palangkana? Maknya meni Bu Era mah tong ngomong kitu, yo Bunda Era. Maknya. Tong era-era ieu, da Bu Erna hunggul anu apa mah? Mau dibeja-beja ku Bu Era ge. Sawer da. Maknya Bu Era itu, mau dibeja-beja. Moal Bunda bener ieu mah. Sawer Bu Era mah mau dibeja-beja moal. Maknya, teu percaya Bunda mah Bu Era mah sok bocor ieu. Mun kitu mah Bunda balik heula hayu
Maknya. Nah jeung balik sagala eta Buna. Geus teu kuat eta nyalapan palangkahan. Maknya Bu Era. Ini gareng teh Bu Era nya. Goreng Era. Nya. Anu minang Buna di salapana beh cerah bercahaya ieu beta hidang deui meuni aya wae eta si Buna palangkahan ge kuat ka di salapan cek urang mah bae we hidang ge dawuh nu ninggali dasar si Buna. Nah ini teh pagernya jadi kayak gini, jadi tinggi. Atau aku nggak bisa naik meren ya? Iya, Min. Cari kamu tirai di dinya ini. Rewas deh Dede. Di 2 menit yang lalu. Menir neonan sih kudu nyumput di dinya. Jika anu keur ucing sumput wae. Kamu aduk naon itu Jasmine kadio kayak masih Neng. Dikasih Neng, aku mah adek bermain. Oh gitu, berarti sama atau Jasmine kalau kayak gitu. Soalnya Ica juga disuruh ke sini sama si Neng. Di meni, hoream dah sora jeung maneh. Aku mau masuk dulu. Bye. Meni tungguan atau Jasmine. Hai Jasmine. Meni lucu taman kerajaannya Neng. Aku spicy lah. Speechless. Mana lucu teh Jasmine, itu katingali. Yang malah ketinggalan tuh koneng tidinya mah. Kumaha sih? Kali Jasmine buru. Cuk. Oke. Lalu Ica mau diajakan ini teh. Meni pada tega. Hayo tuh koneng kamu teh meni gandeng dia. Hayo. Kok kayak gitu sih Ica kan? Dek kenal kamu teh. Iya Jasmine hayo. Si Jasmine meni galak aja Ica teh. Kumaha Jasmine menurut kamu taman kerajaan Neng alus teh? Meni alus sih hijau sejauh mata memandang hijau ih. Ini teh apa jukut ya? Jukut apa ini jukut asli gak sih ini? Ya untuk atuh Jasmine eta mah juga bobodohan. Meni kamu masih tungkul kita akal. Di nya biarin atuh teh afal ge kumaha aku. Enggeus meni ya adik kakak gerlut wae cenahnya. Gak tahu Neng ini si kakaknya suka ngajak berantem. Gandeng koneng kamu teh. Jadi kamu ngajak aku kesini teh kenaon ini teh Neng? Ica oge. Iya Ica meni. Jadi maksudnya kamu ngajak aku sama si koneng kesini teh dik naon? Nyadek iya we Neng mah Jasmine ada pamer taman kerajaan. Eta hongkul. Henteu sih lain eta hongkul sebenarnya namanya. Neng teh hayang ngajak kalian camping. Embung Ica mah embung ke campingan, sian pingsan deui. Nyamal atuh Ica ada malah ibu haji. Apa nanya Neng mah ngajak nage campingnya di dia di taman kerajaan. Jadi seru gitu bermain-main di taman. Ide yang menarik. Jasmine. Maksud aku teh ide bukan ide. Kan ide mama kamu. Jadi ini kita mau camping teh ada nggak tendanya? Nya eueuh sih. Apalagi kamu na can nginjam ka Bu Ima. Jadi tendana eueuh can aya. Di nah aku kan waktu itu Neng anu minjemna jadi ayeuna mah bagian kamu anu nginjemna. Bung Neng nih kajin entong we. Tong tendaan maka samping we. Oke nya. Mending kawas kitu. Hayo teh hayo. Hayo ke mana ini teh Neng? Orang camping Ica. Hayo. Nah ayo nah ini teh Neng kan camping mah biasana ge penting. Itu kurang. Alah meni penting mah loba reungit Ica mending ayeuna we dasar wakena enak ge. Yuk. Hari aku mah hayo aja sih. Ica ge hayo sih. Tapi Ica mah balik orangnya ge soalnya Ica mah lapar, acan dahar. Jadi Ica mah balik heula. Bye guys. Nah si Ica teh jeung indit sagala. Terus anu nyeun saungna saha atuh? Ya kamu lah, geus saha deui atuh? Kan kamu yang mengajak. Deh, maknya yang sorangan nih, udah capek atuh Neng. Yaudah tuh hayo sama aku nih, kudu dibantuan wae nya. Nah, kita atuh Jasmine. Hayo atuh orang cokot sampingna. Let's go. Itu apa? Ica manggi duit.
Ya Allah, alhamdulillah Ica punya duit 100.000 jika namanya rezeki anak yatim. Tapi kumaha lamun ieu tumbal. Kumanya iya bae Ica tadi tumbalkeun. Main kana lah. 1, 2, 3, 4, 5. Aman merahnya mau ditumbalkan. Bismillah tadi ditumbalkan ya Allah. Daging Ica mah pahit demi tong di dahar. Yes. Ongkos cenah yang dibantu anjeun saung, tapi dijieun sorangan grek. Kumaha sih? Maaf Jasmine, aneh teh poho. Tapi menurut Jasmine, saung neng alus teh sih. Alus teh. Henteu, be aja. Jasmine, kamu nih tengah hargaan, amit-amit, nanti geus capek nyaho nyieuna. Aduh, karena raon cenah ieu teh? Sasaungan? Heeh mah, keur sasaungan, cik mama saung neng alus teu. Ieu buatan neng loh mah, alus teu. Henteu, naon kawas kitu saung teh teu paruguh rupa eta teh. Nu puguh nyan saung mah aya liangna, aya jendelana, teu kawas kitu aing. Tuh dengekeun cik mama kamu naon, saungna teu pararuguh, berarti itu teh jelek, be aja. Nanggus atuh ari kitu mah jieun ku kamu tah, jieun tah pek cik jieun tah. Nih, meni fundung budak teh amit-amit Punten Bunda. Naon ieu teh ditah maneh ka dieu? Maknya. Iya mah mak Neng, Bunda teh hayang malikeun barang. Barang naon ieu teh Bunda? Barang hakan? Maknya. Eta atuh mah Neng mah beda doeng nih. Kumanya? Bunda bingung dek ngomongna kumaha ka mana ya? Nah, jeung bingung sagala ieu teh. Emang barang naon gitu anu dek dibalikeunna ieu teh? Jadi kieu mak Neng, apa nanya? Bunda teh balanja di nu online gitu Neng. Nah, anu datangna teh salah barangna teh. Gitu. Emang naon anu dikirimna? Tisu, anu kitu, tisu basah. Maknya. Terus anu datangna kuduna naon atuh? Oh, iya mana? Oh. Naon sok? Oh, iya mana? Naon eta jeung UAE sagala? Teu paham maneh mah sok anu puguh ya? Iya mama Neng. Kumaha Bunda teh era ngomongna eta? Maknya. Kudu era ari taeun teh nya mending ngejieun anu malih pemutih selangkangan wae. Maknya. Teu Bunda mah. Teu maknya tuh lain maknya. Buah-buah bener yang malih pemutih selangkangan ya? Mana? Maknya. Nah, si Bunda meni panya teh naon? Emang hidang Bunda? Maknya, nah aja nanya eta segala ada mama Neng eta teh nya. Ieu bantuanna Bunda malikeun barang kumaha carana? Nya balikeun mah tinggal balikeun atuh Bunda. Tapi eta teh bener hidang. Maknya, teh mama Neng Bunda mah teu apal nah mama Neng kos kitu maknya. Si Bunda kana asup. Bunda mama Neng hayang ningali Bunda. Wow, tuh kan, song benang aku mah jadi bagus nih. Princess Jasmine dilawan. Biasa aja harus kena menang Neng. Alah meni sok era-era kamu mel, mereka muji mah muji we atau meni aku nggak apa-apa kok, emang aku fans di Fuji kok. Sok mereka mau muji mah. Deh meni horeamda. Nah, eta Lisada Jasmine, kamu lapar? Ada mama kamu suka apain eta nih? Aku lapar ini aku abis jam pendek. Henteu si mama mah teu masak. Ini hengge masak nih. Ada aku makan gimana atuh? Nya makan mah tinggal makan we atuh. Tapi kan mama kamu teu masak gimana dong? Hai guys. Hai Ica, si eta meni lila dahar tehnya. Ya Neng maaf Ica teh lila soalna Ica tadi ke warung heula mecer obat nyeri sangkung jangan Ica. Kamu mau naon eta koneng dikeresekan nih juga obat itu. Jajanan ini mah. Ih, meni pas pisan Ica kamu bawa makanan, aku kelapar ini teh. Minta dong. Jajan. Kap, makasih Ica. Ini buat kamu. Makasih Ica. Mai. Aduh. Naon ieu Ica. Loba. Ica kamu nih loba-loba teuing eta cikina. Ari neng sautik. Iya, aku gekur ke bagian saemet ini.
Ya kan ini mah Ica anu melina, jadi Ica anu lolobana. Seperti itu guys. BTW Ica, kamu ini teh jajan loba kieu boga duit di mana kamu? Di Kang Badro. Bukan, Ti Mang Uyun? lain. Di masjid? Lain oke. Ti nu ngusap-ngusap sirah? Lain ini. Ini mah ya guys, uangnya ge uang manggi, Ica teh. Oh Mangi, kada Ica eta teh bisi duit tumbal. Iya tong dicokot kamu teh yang ditumbalkeun. Ku masuk kamu dijadikan tumbal tumbal koneng bau kelek. Nyamual atau nih kan ku Ica geus jelekan kieu. 1, 2, 3 gitu. Jadi mau ditumbalkeun. Oh ya udah tuh ada kayak gitu mah aman berarti ya. Ini bisa aku makan ya. Are kamu manggil duitnya di mana gitu Ica? Di harapan Ima si Jasmine, Ica ngomong gini ge. Ica, are kamu manggil duitnya sabaraha ini teh? 100.000 enggak? Iya Jasmine 100.000, tapi receh. Tapi nah kamu apalin itu Jasmine? Bawa iya mah. Duit aku eta teh. Pantesan we enggak ada di saku. Tuh, kan bener duga Neng. Tidak Neng dah. Dia kena duitnya, duit aku. Ini apa deh eta mah duit Ica, ada Ica yang manggihna age. Nyata bisa tuh Ica, tetap duit aku eta mah. Mana dia kan? Mana buktinya lamun uang kamu teh sok ngayang-ngayang ay kamu Jasmine Nya awas sih, tapi kan duit aku awe na saku. Terus kata mbak kamu manggilna dina imah aku. Di hadapan imah maksud aku teh. Jadi dia kan duit aku Embung berarti na oge da duit nanggo jajankan ku Ica. Ica mana nih kalau ngelelewe ada tante. Nah kadang jadi garlut ya teh. Neng mah ini Ica nih, mata atau kamu teh jangan kayak gitu. Kenapa Jasmine Ica kayak gitu? Embung nih da beureun nangge duitna ke jajankan. Kayak seksi banget sih. Waduh, malu. Capek juga ya. Maunya, teuing budak tak apa lah, salah.